Gening siang ngiring ayeuna mah. Aduh. Main bola ini. Eta kana main bola. Aduh, main bola nepi ka apa ngaran-ngaran pemain teh. Sul kana pagawean. Halus teh. Kumaha kira-kira na usik uing bieu. Memang halus ya teh usik teh. Kananya ka teh gede hutang. Lamun dek ninggang jeung nyerang kudu refleks dina silat. Geuning mana dia napas. Nyata aing teh loba udud. Ante udud mah hiji-hiji we. Jeung kudu anger lamun ngarokok teh. Nya anger aing Samsu. Lain kudu anger menang meuli. Dia menang mau ke udud ni. Sebelum sia ngerakeun. Lain lamun nyerang ke pihak musuh ulah katempurigang seperti goblok di tengah sia ku aing eta bahaya ka tukang silat modeleun. Sarua jeung hayang dipotongkeun kumaha lamun dituturkeun tak keur ngalegedai teh euy. Keur ngalegedai ka dieu tak keur kitu kumaha lamun disurungkeun ku sia. Ta eta gerakan timbangan keur sok dewek rek neungeun surungkeun ku sia. Sok tuh. Tenaga aing keur ka dieu. Geblak. Iya. Lamun aya urusan di dinya musuh dewek di dieu posisi keur kieu ninggang teh ulah ka dieu. Langsung ke dieu. Kumaha? Aduh anjing. Ngaburinya si teh. Aing dunyaan di situ. Hebat euy. Tuh Eta kuda aing teh gebok goblok. Ya, tak keur ngaburinya euy. Tadi backhand gitu teh. ulah dikeum. Ngaburinya eta ulah dikeum. Bunuh bedos si Wabus. Tilu setarehan kita murah. Murad. Puguh daing teh gebok. Dalamun disabat ku aing teh dieu mah sia. Aing teh kidal. Ken sama teh dieu sia rempak sok misalkan. Tuh. Wah bener sakila. Posisi dewek keur di dieu, tah batak dia gerakan gendong macan teh kitu. Posisi dewek keur di ditu tah gitu. Pret. Pat. Pada kita kaitu, dia buka pas. Didinya karena itu atau lap plus. Disabetil luhur teh lap plus. Tuh, apa ieu beunang dah. Tang dicao anjing. Lain leutik sia geuning. Goblok. Ampun. Lain si kakang dewala teh kumaha teh? Put. Jebut. Dan juragan anu aya si dewala. Alhamdulillah. Buru-buru bebeja sia. Juragan anu ka dieu. Lah. Naon? Dunungan deuleu. Ulah sakit ngedan. Sampurasun rampes ngahalangan Anu jadi lagi sia ngahalangan aya juragan anom Kang yuk. Aita cara apa jadi lancet. Areng naik tiup ka tulurak keret heulanya sekurang mah dia tak bisa cilaka. Areng eta bujur. Areng
lamun mulus mah coba jeung teu dikolor sakait paku sakit bujur pinuku cangkaruk eta ampun lah omacia naon juragan Bima juragan Gatot Kaca Sumping kade dek mi HP urang mah urang timur adat urang timur mah sopan santun ramah tamah DP handap asor teu pake urang mah syukur we aya di bejaan umat gede amok temen jelema aja Macam kaget lah yuh dawala ulu semua ada disiksa ini semahaturan rawuh juragan ageng Imara yuk sareng saha jeung si Gatot Subroto ka dieu nge sisa semahaturan rawuh agan nuhun bot sageun sae mana papasia di Tumariti sieun dititah usaha sia nyieun pasantren dieu sia abdi mah ulah dicacanakeun abdi mah ieu ulah anu gaduh vokal nama punten ya kan ieu Malik punten kadunungan mah bener mah sareng juragan Gatot Kaca ka dieu ieu jadi lain perintah maneh cepot sanes teu gawe bareng abdi mah ngajagi di dieu teh ngawartosan si dawala kade kadengan kitu we sareng kitu belas ieu bapa maneh kumaha pun bapa oge ngambek cing cenah cepot pangwarahkeun di si dawala kitu kumaha mangga we ku agan taros ulah di sakompet daun bener semahaturan rawuh anom nuhun anom semahaturan rawuh nuhun pot ti abdi ki kan nuhun re diu makaning mau ngungkul deui iya kade dawala aing salah ngomong siungan ngungkul aing ngajore ieu nguri kana beuteung jejoh yang ngisinge kitu nya aing penyakit naon aya kitu diare nya penyakit lo beuteung nyatu we meureun diare kuring menang katidulan gagasan lakalima sindang mun langit tetepan sok asa pasuacuan semahaturan rawuh juragan ageng juragan anom semahaturan rawuh pula sembah kan aku terima sembahamu ora nuhun bot sareng saha buat sumuhun maksudna selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tidak mudah dipercaya sia nyebarkeun ilmu anyar bener mono lah ngomong cek aing oge ade abdi mah ulah bisa candak kan abdi mah eta ge ti kawit oge nyarek urang kumaha lanceuk sabab ieu kajadian kieu teh ngaresahkeun sia mawa pengari bawa ka negara astina
malahan sagala rupa kejadian anu aya di negara Astina teh nu dingkeun ka sia eureunnan wayahna paham naon nu dianut ku sia sok tanggung jawab punya dewala tanggung jawab punya supaya dewe kaubaran ngomong sia ngomong sumuhun nampi kulan bener sia ilmu anyar sumuhun ilmu anyar naon ieu abdi teh ngan ukur diremus mangih-mangih ayat teh kulan menakan ayat saayat sakalimah teh asa geus nepi ku apalna wungkul oge apal maca mung abdi teh bari sare teh lana lene bari tapakur ieu nah ieu teh katerangan ayat-ayat Allah anu disebut maha benar teh nepi ka perbah mana ayeuna ukur apal mah kana bahasa tina Quran bari jeung karek nepi kana dihartikeun da acan ngahasilkeun ka abdi da buktina we dijieun doa wungkul mah ngelaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing sedengkeun saayat dawuhan Allah oge kudu ditepikeun marukana meureun ditepikeun kana ceuli batur wungkul eta mah jadi teori tapi tepikeun nyata kana amal jadi salila ieu abdi teh ngan ukur diremus mangih ayat baca ayeuna apa tuluy hartina karek nepi kana hartina geuning eta teh sadayana ge ngabutuhkeun gawe nyata amal teh tah dewek lamun ditanya kitu mah bisa ngajawab geumpeureun aya oh kalau kahuri kana beuteung hayang ising teh jiwa abdi teh boga rasa geus nepi boga rasa geus iman ka anjeunna padahal karek maca jeung karek ngahartikeun si horeng geuningan kun payakun jadi jeung ngajararadi ieu teh bahan tapakuran wungkul sedengkeun ayat Allah teh aya anu tertulis aya anu teu tertulis beres kapenakna tina syahadat abdi nyaksi tina nyaksi wungkul abdi dituntut konsekuensi sedengkeun aya nyaksi teh karabak karasa katempo katinggal jeung sajabana masantren di mana si Onyong asal teka-teka di masantren nya kan kamu ait dawuhan Allah mah mutlak absolut teu tiasa dirubah deui nya ceuk nyana lain ceuk lainna ilmiah deui sedangkeun ayat-ayat Allah cek abdi tadi nu tertulis jeung nu tertulis model ayeuna kasumpingan agan marukana eta perkara teh lain ayat anjeunna tuh buktina eta dina panangan gelang candra kirana candra bulan kirana caang jadi urang teh hirup salilana kudu caang padang narawangan hate teh ulah geuneuk jeung maleukmeuh ulah suudon ngewaan gereuhan teu kaopan teu payaan jeung sajabana gelang teh buleud hartina teh kudu ngabuludkeun tekad urang dina jalan anu nepi ka ridho ku anjeunna istiqomah jejegan ceuk teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan margi parantos ka saksi abdi nyaksi teu aya deui pangeran anu wajib disemak angin anjeunna teh saha margi kasangker kulaesa kamisli saeun doh tetiasa ngajelaskeun mengukur dugi kasamet asmana apa setiap asma aya dat sifat jeung apa sumuhun ari datna laisa kamislihi saeun dat mutlak ieu ari asmana Allah sifatna Rahman Rahim apana kun payakun ta ieu jajadianana si horeng ulah mikiran nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana nya ieu hormateun abdi teh di dieu jajadianana da sadayana oge bakal mulih di ka anjeunna leres teu aya hilaun sadayana oge geuning teu aya tugas ngahina teu aya tugas nyaci ka batur agan eta nyanak pansanaka pansalimanaka kuku jadi kukuhan anu lima teh sahak jeung sakawajiban ieu waduh namarukana lain ayat-ayat anjeunna sakur perkara nu datang unggal poe ka diri urang ieu net
Tongboro anu datang di diri urang oge geuning tanda-tanda kagunganna sing horeng kaahengan pangeran ngungkul. Awas denge ame rasa sacanggih-canggihna komputer menang jelema, sacanggih-canggihna kapal tetep eta menang jelema, aya rahasia naon di jelema. Waduh, karek harti teh ku ieu. Aing nepi ka ayeuna teu ngarti kabeh oge. Komo saya ya mana di pikiranana bool terus. Mun kana berwek ya mah. Sairana cicing di terminal. Naha agan terus salaku ais pangampit abdi dina waktu ayeuna ngiring nyerdaskeun bangsa dina agama we, ngiring ngalempengkeun, ngiring ngawasiatan. Tapi sementara sia heula kudu alus abdi tos aya cedak naon di nagara sugan kawartoskeun abdi mau hayam. Geuning mau deungeun aing basa bareto cicing baheula atuh teh mah pira nyokot kaing mau perkedea mode juragan Gatot Kaca kasohorna Gatot Kaca teh ku ayeuna teungeuna Brajamusti Brajawika Pak Lamatan Dentawi Sesa Sabta Pengrungu Bajingiring Tapak Nenggala geuning ngandalkeun batur keneh ari aslina teungeul Gatot Kaca kumaha waduh sami kan abdi pun lanceuk sigareng agan tuang putra di hadapan Allah merekep deng-deng papak sarua. Ieu ngan aya beda jeung beda deui lir tangka teureub jeung keleuwih. Munguh teu aya bedana. Sami abdi jeung agan teh pada hakaneun cacing. Sanajan eta naraprok pangkat. Nu mawi urang tunggalkeun we di dieu disebatna tauhid. Kamanunggalan supaya ebreh ulah kahalangan ku hijab. Hijab teh naon? Pipining. Dumeh urang kadunungan pangkatna luhur, duitna gede. Der nyaritakeun hukum nu sabenerna teh mung da sieun dipecat ulah. Kudu nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Kapangkatan, harta, kabeh hijab teh. Kudu muka sapah hirup mah. Mukakeun naon teh? Naon andarok? Muka sapah terbuka, tobros, teu aya aling-aling. Yen kabeh ieu jajadianana gemlengkeun we. La ilaha illallah. Bener teu aya nyengcangna sida walata mah alus. Alus. Laras. Aing waktu di papatahan ku aing baheula kitu basa di laut. Aing kungsi panggih jeung diri aing sorangan. Kieu pisan sarua. Bener kahengan pangeran ngungku dina diri sorangan. Samohon. Jadi disebarkeun ieu ka ilmu ieu ka masyarakat teh. Ka pemuda, ka para nonoman margi ayeuna seueur terkontaminasi ku sabu-sabu, minuman keras, ekstasi sareng sajabina. Nya anu digupayan ku abdi teh bangsa jeger, bangsa tukang nginum eta teh da anu arariman mah henteu. Da eta mah tos dijamin. Udah batur mah rata-rata mika ngewa teh kanu kitu teh. Lain dipika ngewa, pika nyaa. pikanya ulah dipika geuleuh. Atuh dipika ngewa mah meureunna timpa balikna, kadang-kadang manehna ngagarong ka urang. Jadi tibalik euy ngaji jeung sileuing mah kitu. Lamun kitu carana saha nu ngaganggu sia aing bakal mantuan. Sumuhun nuhune kulan. Aya peratosan. Teu aya. Nganu harti yang ngadukung karena program pemerintah mencerdaskan bangsa. Semua yen masyarakat negara amarta teh kudu laras-laras silaturahim teh. Silaturahim jeung alam ulah nepi ka gunung-gunung pasir bulistir. Ulah nepi ka micen runtah di mana wae. Sabab ai kabersihan teh pangkana kasehatan sabagian tina iman eta teh ayat Allah. Setiap nu katempo nu kadenge nu karabak eta teh ayat-ayat Allah hungkul. Jadi anjing kena ka urang oge apa teh najis teu ngeulan anjingna heuh ta eta otak kerdil teh
lamun kakenaan ku sungut anjing alhamdulillah ya Allah kitu abdi menang proyek ya proyek naon Asia apan dawuhan katerangan oge kitu lamun kalamot anjing kumah 7 kali ku cai make taneuh ongko tak ngumahna teh taat jadi ibadah coba lamun teu lamot anjing jadi ibadah teu proyek hitung-hitung geuing hari ieu aing kalah ngewa ka anjingna keur dieu teh panagama mah universal hari anjing menang saha da jelema bisa satenyeun anjingan jajadian saha eta nepi ka dinya da wala sia beres teu ngarti aing mah lamun domino hayu jeung aing lamun kala togel tah lamun sile ngadenge kitu si garing kitu sok ambak henteu da ukeurna ngewa henteu ye sia mah teu kapangaruhan geuning hate teh ulah hate mah berarti ditu teh sorangan urang teh balik ke sorangan deui pamajikannya ge geulis anak loba di mana urang geus eueuh nyawaan mah diusir tapi ieu mah secara teu langsung silahkan bapak pergi untuk selamanya sedih milu ka kuburan sabulan 2 bulan diwedak deui lepek beger lumata ulah sagala di aku ge kitu nya andola temongkeun ciri nu mandiri cirina ciri urang mah manusia cirina manusia daek ngawurukan jeung daek diwurukan lamun teu kitu rametuk laleur coba tapi ngeunah mah goreng lauk jeung jahe di parud ngarti teh mah aing si gareng kana hakaneun jelema teh tah jelema teh kitu nu dipikir teh ngan ukur pitaieun we rupa-rupa karakter jelemanya salah gaul teh kitu paduli aing mah geus alus lah don aing ngakitir amek menang beja yen sia ngaluar atawa ngawirinkeun ilmu sesat syukur aing dek balik tot kaulat lamun sidawala diganggu pertahankeun ku sia aing dek balik aduh alah hampura kaulah tengan samti mah keneh kitu kan segala rupi gecan ka harti mah kitu dua kasih udon urang teh nya gosip anu kitu eta ieu pokona aya naon-naon sama teh kaulah rek ngajaga ti awang-awang ngarti saek lah sakit pot aya naon-naon suitan ti anak alhamdulillah plong aing teh aya bantuan ngadak-ngadak pingisingeun ge eueuh nya antri mah gempeur aing jahat teh aduh reng euy naon naheur cai ka itu sok naheur cai nyen kopi aing we nu dititah teh akeun bae aing teh ulah main teh kasar saya teh mah tuda kitu tara mimilu teh kitu karakterna kitu naon kawas aya nu tajakeun ya beli menghadap aya saeutik nu cenah ngarti deui aduh sok kita tadi kene digem-geme ku aing mempengrene kayaknya heuh aing nanyakeun ka joka dieu kakang tetep nu lapur sing pangjawabkeun aing teh hayang geunah hayang leuwih yakin ka pangeran teh naon manggih ayat sanyana Allah maca sholawat ka Muhammad kumacana dina katerangan innallaha sanyana Allah pan pan dina maca sholawatna teh Allahumma sedengkeun Allahumma teh pihartieunana teh ya Allah
tadi inaloha sajana Allah maca sholawat nyebut ya Allah Allah teh kasaha sedangkan pan qul huwallahu ahad hiji dua tilu teu aya di pangeran anu jadi sembah kalau tang ngaji tapi kan gancang gitu kan bae eta mah sasoranganeun jadi nu teu ngartina eta Allah nyebut ya Allah kasaha halus jero nanya tanya ku kitu teh mah syukur anu teh apa ditanyakeun da aing teh di dieu teh ngahormat ka si lain teh sanajan bersahana pun seuing teh ilmu luhur anggap hari aing teh budak teh haroreag teh ngaji-ngaji teh rajan puasa geus eta mah tarata mah jadi nu teu kaharti teh Allah nyebut ya Allah ka saha ai Allah hiji tapi nah tuh nyebut ya Allah kasaha teh kumaha ayatna innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi sanyana Allah ai prakna nyata Allahumma umatak kudu apa kana parabot kitu umatak kurikulum Islam teh loba parabot dapur aya lain parabot dapur dengekeun lain parabot eta sorop nahu mantek bayan maani bade dina macana wungkul aya ilmu tajwid jeung sajabana tarekat naksabaniyah tarekat qadariyah jeung sajabana tauhid iman syariat hakikat tarekat makrifat jeung sajabana kudu apa nu matak lamun karek nyaho sa ayat 2 ayat ulah wakas sombong jeung di aku innallaha di dinya setiap allaha beda deui jeung Allahu beda deui jeung ilahi ai ilahi mah alif lamna di dinya alif lam li jinsi tuduh kana gawe model a'udzubillahi pan henteu a'udzubillahi tuh bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin atawa innalillahi henteu jadi eta malulu pigaweun urang hebat kitu si onyong ada bener inaloha henteu inalahu sabab Allah ma alif lam na alif lam istighra hartina tuduh karobuna jadi robuna anu nyebut ya Allah mah hor ai robuna teh lain Allah kene nya asyaha robuna teh Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Latif Holik eta teh robuna teh hartina pangurus heupan Ar-Rahman teh Allah bener ngan Allah lain Ar-Rahman ke tata ieu lieur teh euy jadi Ar-Rahman teh Allah ngan Allah lain Ar-Rahman tah lieur aing mah teh da lain keur nu lieur tapi keur nu mikir pan memikir teh nanyakeun heula meureun sok tanyakeun kumaha teh pan Ar-Rahman teh Allah ngan si lain dia Allah lain Ar-Rahman heuh teh eta nu batak lieur teh barangkeun garape kumaha ai ceuli naon ceuli mah nu rebing mah barangna paragi ngadenge barangna tah mah paragi ngadenge teh naon ngaranna ceuli naon ceuli teh naon ngaran ceuli teh ngaran anu mana eta ceuli ngaran ieu anu rebing naon ngaranna ceuli ai ngaran aka saha cepot ceuli saha eta ceuli cepot bener ngan cepot lain ceuli bener euy kaharti euy anyir eta si dawala nepi ka kainya hebat euy tong sumogol grapek ieu mah tudak karek sumogol geus di aku boro aing mah karek tapat saud jeung Fatihah jo hayang pake ketu we
hayang dipanggil aing ngaos tuh la ilaha illallah. Jadi Allah teh karobuna ka pangurus cai angin tarobuna kene pangurus ta eta nu sholawat ka nabi teh nu muji Allah teh kasaha kanu kagungan sabab Allahu perakna ma Allahumma jadi Allah teh nu kagungan jadi hu didinya hunahiro tuduh kanu kagungan mode Allahu nurun hartina Allah teh cahaya ta eta ngahartikeun hartina nu salah mah wai Quran mah bener-bener jadi hartina nu ngartikeun wala nu salah teh tuh tak urang ngahartikeun salah geus boga murid atuh puguh murid ge salah kabeh 1000 tahun tadi tungtut ti yaumil akhir kadeh walah anjir berat agama teh tuh. Jadi Allahumma hunahiro tuduh kanu kagungan lain hartina Allahu nurun teh lain Allah cahaya tapi Allahu hartina hu didinya Allah nu kagungan cahaya gitu nya kaharti atuh lamun kitu mah euy kaharti atuh lamun kitu mah matak teh oge bener bager bener dina nyalopakeun hiji perkara teu sangka dola euy nuhun dola aing rada caang mujan asa dioboran karek mosan euy alhamdulillah nuhun dola hate teh leles atuh model kieu urang ulah musyrik ka Allah ulah ai musyrik hartina naon mangeran dua urang ulahnya samakeun ka Allah ulah naon sababna musyrik teh murtad bener yakin percaya Allah aka yen Allah teh teu ibuan teu ramaan percaya yakin bener kapangaruhan tak musyrik teh sia kumaha aing disebut musyrik nah maka percaya Allah teu ibuan teu ramaan apan kulhu Allahu ahad atau mawa ka ayat lanan ulah wa ka ayat lanan ieu mah kumaha atuh da jauh mawa dalil engke paneuri kudu kaharti heula sabab rasa ieu bahasa urang ieu urang teh boga bahasa urang teh aya hukumna aya undak usuk basa aya keur ka batur aya keur ka urang aya keur ka sahanapeun aya keur ka satok model bapak nuju tuang abdi oge neda itu anjing keur nyatu itu beda basana ulah salah nempatkeun yuh sarua dina Arab ge kitu ta eta budaya urang naon bete percaya dewek kalau tibuan teramaan salah teh nah apa nyaho tadi kana hukum hu jeung anjeun geus yakin yen ulahnya samakeun ka Allah nya bener ulahnya samakeun nya lamunnya samakeun hukumna naon musyrik nah kalau nyebut tibuan teramaan nya samakeun ka makhlukna kayak kumaha teh sia teh ai inung bapak Nabi Adam saha tanu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam nah disarwakeun ka Allah disarwakeun ka makhlukna ceuk akar tadinya samakeun ka Allah musyrik nah musyrik dibawa ku akar sugan Nabi Adam teh nyesi inungna teh eta mah udam atuh jadi atuh hukumna ceuk basa Sunda yen Allah teh nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan anjir ditaekeun deui nya euy heeh pan kudu ningkat iman teh dayahu jadi nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam eta nepi ka kitu teh sangka eta ku boga rasa bener aing teh tah ku boga rasa bener oge geus sombong manalah haola
nyaan sida walaeun pan aya kulhu Allahu ahad apan dina surat Al-Ikhlas teh kulhu naloba kulhu Allahu ahad Allahu somad lam yalid walam yuhulad walam yakul lahu kufuwan ahad pan huna itu wah aku berani bener ya sanes istri sanes pemegat Allah teh padahal Allah manu kagungan makhluk anu lain istri lain pemegat malaikat cing ai malaikat istri pemegat san ngadenge ai atawa can ngondang malaikat kawin maka jeung wawanianan Allah teh teu warna teu rupa di mana mimitina keke atuh kumaha anu teu warna teu rupa mah angin eta teh kagunganna anjeunna ye nah atuh euy ngomong teh urang teh urang Sunda boga budaya bahasana jadi anu disalahkeun ku sia mun dina bahasa Sunda dan urang banyak kuring nyalahkeun Arab bahasa Arab dalin urang ditu ngarti ge pan urang mah teu pati nya bener nya alah bener cing make parabot sagala rupa ge eta ku tepat dikarasa kana hate bener euy cepat ulah kaget sia kurang ajar duh ribut ya kade dawala euy kade saha cici mangkaning si eta mah asa disaingan teh si Ajong teh euy si Ajong ulah kaget sia euy ulah kaget euy aduh geuning ieu teh sepuh semak aturan rawuh diuk sia wilujeng teh banget sudah wal jamaah nah eta zaman kiwari teh kitu nempo golonganana nempo eta budaya Islam somohon geuning teu ngukut onta sanes di Arab Assalamualaikum Waalaikumsalam Islam sami geuning teu mawa kenceleng ngahina sia beunghar Islam deuleu di kepung da walai urang ieu cantik deluna alun dicacat kaburanana pamuki bersama ada jaman hampurana paus hampurana dang yang turnangin nang ruat balajaya Kurawa sami prapta ya sami prapta ulah kaget euy datang ka dieu euy sumuhun wilujeng sumping sepuh wilujeng sumping ulah disepuh ngaku kolot sia ka aing tapi sia teh munafik cempelak teh munafik naon maksud teh nyaingan aing rek adu geulis teh dek ngadu geulis sia jeung jajar sok kalima
Gening sia nyaingan aing teh can aya TV-TV aja di dieu. Goblok. Gening teh erloji anger kene. Deuleu Aswatama mah sia. Buru-buru hideung. Buru-buru hideung. Deuh. Ape ganti-ganti. Ya denge deuleu sia Aswatama mah boga motor gede. Eta ukuran teh euy muka pasantren teh kana dunya usaha lain ibadah ngan ukur dipake kedok agama teh si orang yang duit teh ya dengekeun ku siling dolar ulah lalawara euy peka agama mah deuleu mohon eta oge lain lalawara ieu jelema kanu leuheuk ieu jadi ningali teh kana kuleuheuna deuleu ningali kana eta we kana syariat kuliah padahal dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditinggali jeleumana sabab lamun ningali jeleumana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep kapiheulaan ku ngewa sanajan ngomong bener da ngewa ka jeleumana da moal digugu sebaliknya kapiheulaan ku resep sanajan salah digugu mau dianggap kan eta euy lah katajina hukumnya ingat nu dihargaan teh dunya we geus eta dunya nu dihargaanana ku manehna mah padahal ceuk pangeran oge ya dunya gerak perbudak ku maneh eta manusia-manusia anu sujud ka maneh nyata kana dunya benar ya dunya gerak sujud maneh dunya tuh ka manusia-manusia anu eta salilana manusia teh bakti ka kami ya iya sabaraha persen agama Islam di Astina 80% euy mayoritas deuleu sae nah make nanyakeun kitu tina 80% agama Islam di Astina sabaraha persen tah anu bisa maca Quran nya kana 50% gitu nah nurun tah ieu mah tina 50% we anu bisa ngahartikeun tina bahasa Quran kana bahasa urang sabaraha persen 20 euy tina 20% anu bisa ngamakeun tina Quran sabaraha persen 10 nah jadi leutik nah ngariut tina 10% sabaraha persen tah anu bisa ikhlas dina ngamakeunana 5 tina 5% sabaraha persen anu karena Allah dina ikhlasna ada orang Yahudi ge sok barang bere ikhlaseun tapi teu cantang tuh karena Allah jadi ibadah nah bisa ngitung nepi ka harinya seling geuning nol naon sia bisa carita kitu kuring real nu dicaritakeun geuning aya panita di negara Astina Bisma Anjeun Widura kabeh pemuka agama nah kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuk mana buktina ieu teh ini keberhasilan urang ajar ngawirang aing goblok tuh kadinya da lupatna teh kena ambek asa dibibirang dumeh bawa batur kana fisik lompatna kerdil anjeun goblok sia ngahina ka bapak aing naon bapak aing teh kerdil peda-pendek kumaha tuh dat beuti tarima ku nafsu da dilieur ka ablina ge lamun dek ditampi ku nafsu atau tong sumping ka dieu pikanya diri sorangan eta ai lain dek ngarugrug kuring mah na teh sieun sia kitu nah mak teh sieun dipaeha sia ku aing atuh tong ngarepot kada teu dipaehan ku ajeun ge kuring mah bakal paeh dawala dari tarima nu itu ngaledek gitu teh ya pasti ya karena antap urusanana dek ambek dek henteu ngan sia teh diarah nasieun da teu diarah ge bakal paeh tapi benar iku itu teh ari aka paeh teh sieun nya sieun nya geus loba keuneusan ka sorang ta eta sieun paeh ta
ponok pikiran teh urang teh lain penduduk asli dunia lain jadi itu urang teh diumarakeun sanajan batur bangsa beda Belanda, Jerman, Amerika, Portugal, Arab jeung sajabana urang akhirat ngaran-ngaran manusia mah apan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ti ditu urang teh saliwat di dieu mah na make kudu sieun asal urang dina hate ulah ngewa ulah dengki kana antep batur mah jeung asal urang ulah benci ka batur batur ka urang mah sabada teuing urusanana tapi ulah dipancing ka benci batur jatuh pikanyaa pecakan pikanyaa dorna juragan sepuh abdi teh nyaah kasih teu pikanyaa ku sia ge aing mah loba pikanyaa tuh kadengen teu moal narima kumaha ieu teh teu wala keur nu kupur moal aya pitulung keur dirina apa kupur tidak kupar teteh tertutup jiwana oh tertutup ku amek ku keheul ku ngewa eta penyakitna teh bari eta manehna teh panita loba muridna teh bakal kapangi kedoknya pedok lamun kitu macarana tukang leletak teh murid teh ka raja dorna teh bawa dalih agama nya anjing teh nu kitu teh dari urang dieu atuh geus ulah diomongkeun wungkul aing mah dina Syekh Bul Kapi ulama nu 7 teh geuningan pan tukang leletak ka raja teh anjing disebutnya tadi kencarkeun teh ulama nu 7 teh tadi kencarkeun teh ku anjing marukana meureun anjing anu buntutan nu ngiclik padahal tukang leletak teh ka raja tadi teh tah dina lebah dieu wayahna bongan maneh mancing pasoalan ieu tingali wala dia balad anu geus ngepung ieu tempat dek kumaha maneh dek minta tulung ka saha Allah ka saha Allah cing sok sia buktikeun Allah cenah nulungan sia mangga bade kumaha sakarepmu aku ladeni tewak goblok sia duh ngagugun nafsu aing hayang aya kasih aya paingan eta teu ngabisani ka si Sumanto bener aya kasih aing na beuki daging dorna demi Allah sok bakat tingkung geuleuh kitu bakat ku geuleuh kade kapangaruhan ulah kapancing teh sia kata mah dek bener mah aing teh sudi ah teu kuat aing kieu teh teu kuat teh aing mah kapancing keluar euy urang tangtukeun saha nu hade saha anu goreng yuk ada ayo euy ngajak dola naon sahabat-sahabat Nabi ge geus diamek dulu aya nu aturan mimitina masa cenah jadi sahabat memaehan anakna kuning tade ka teu naon euy jadi sahabat sia we bae pokona mah aing mah kabelaan sia we bener kade ulah nu meh ka dulur henteu karasakeun bae da alah pokona mah silan bisa jarita aing mah hese ngomong nu kitu teh tingalikeun ku dewek lah naon kang ribut reng jeung aing ributna kemudian si eta rame aing mah demi Allah euy geuseubeul teh gelut lamun di dede amung aing minang gelut Mau mampu
loba-loba tinggi mah. Nya tukang teh akeun tenaga ke dirempuk mah. Iya. Aya helikopter ya. Alhamdulillah. Tenang, Bot. Tenang. Kumaha itu kasepuhan residorna? Kaula dek nindak teh kahiji. Rakyat kaula diganggu. Sabab kaula jadi lurah tamtama tepikeun melaan negara jeung bangsa kaula. Salaku stabilisator jeung dinamisator. Urah nakis serangan di luar negara jeung di jero negara. Anggap eta jelema nyerang ka negara amarta. Sanes bade melaan abdi rakyat. Maneh pan rakyat kaula. Aya kitu. Hei, nganun suka anon bebela, nganung harti sidawala tidak aya izin di mana. Saha nu rek ngaganggu negara amarta, saha nu rek ngaganggu rakyat kaula. Kaula selaku tamtama negara ansur lebur papan kali tulis daya langana. Hebat euy ngahiji rakyat amarta jeung rakyat jeung pemerintah geus sahak jeung sakawajiban manunggal paingan maju atuh paingan pesat atuh anjir hei mun itu awakna dulu anjir saha pek what letak lain nepi ka norok noki itu liang pedut aya anjing nepi ka aduh nepi kaki itu liang pedut tetega ngalawan ah ampun wah luar biasa uluh dulu itu wah kepala nepi kangen sakeak dulu sakoceak si dawala janji makan cek dorna sama cenah Allah bener cing aing jango aing hayang gara datang Allah euy melaan ing angin ka Allah pusirkeun ye sujo jelema euy borong merong ya aing ka itu cek dileueun mun aing dianggap naon aduh ih hanas merong ka itu aduh saha ngaranna euy kuring heuh biraku anu ngasupkeun kamari teh saha ka Spanyol si Nano teh Udin Cing sok aya jeung aing urang petutunggalan hayang jauh di dieu sok sia
Mending gelut atau mending silihina? Gitu ya mending enteng teh. Silihina kumaha? Silihina silih ledek kalau mau ambak eta eleh. Enteng teh mematikan. Enteng mematikan. Nu ambak eleh. Gitu. Jadi sia dor. Aing hayangnya. Parah sakajarian. Dek aing heula, dek mana heula? Sultan Hom pimpah kali ya, hom pimpah. Eleh itulah. Aing heula berarti, masa aing eleh. Li poho deui eta hom pimpah itu. Sok sia mimitian, sok. Alah. Sing parah sing kanyerian ya. Si cacing sia teu beda ti cacing koot, si cangkilung, si dekok, si goreng patut, si hese nyatu, Si cacing sia teh si bau kelek, yang waduk. si gede waduk. Aing ge nyaho ka hakanan sia nepi ka kitu teh waduk. Waduk. Cacingan waduk teh. Sia teh sabenerna mah teu boga kolor. Kolor oge menang mau. Hiji-hijieun oge. Sia teh sabenerna mah keur diudak-udak di lemah deuleu sapangalengan. Sawa sia teh mau engkol dua. Tina truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok. Awina-wina teuing wah kuatan euy. Cacang parah. Kuatan euy. Si teu boga acara. Si teu boga acara. Terus aya keneh. Si geus teu payu. Tapi kata hari-hari gitu. Kaelehkeun ku anak sia teh. Ieu. Aya anak sia payu. Acara ge ngarebutan ti anak sia. Di sidadan aya nya. Gablek kakenyos. Lain. Di lobang anggur aja nama gitu. Harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalam diajar. Kitu teh sia jadi dalang calung teh. Rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna. Ah kuat euy. Geus. Ya, ho maneh inung maneh. Ya, ho goblok da inung aing. Tah, sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa. Jalan teh. Tapi sia teh tina bool. Lebih peuri. Di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung. Inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain. Tapi si lain teh tina hileud peuteui. Anjing. Ngahina inung aing ambak eleh tubuh. Aduh, Gusti pajar inung aing hileud peuteui. Parah Gusti juang bala. Sekaing oge nya. Gusti kahina pajar inung abdi hileud peuteui. Padahal hidung aing mah hileud orok juga. Aduh. Alah, bebenangan euy. Nyaan itu Kurawa ngadon malah labur. Seep sadayana. Angin.
Nera kira-kira lagi Nera ya ingkang handingali ya paingan atuh paingan tersangka sarabuk samerang nyamuk paingan diamar tahirupna maju tentrem Gusti da geningan geus manunggal antara pamimpin rakyatna oge angkatan bersenjata sahak jeung sakawajiban pemerintahna bener-bener ngabdina teh luar biasa ka nagara jeung ka bangsa syariatna diwakafkeun jiwa raga keur ka nagara jeung bangsa tersangka geuning tersangka hancurkeun we guys oh alhamdulillah agan hebat geuning agan teh komite aya agan jigana moal aya agan kan nya mudah-mudahan agan jadi pemimpin beres amin didukung pan geus eukeur saneh mudah-mudahan pemimpin negara margi nami agan teh Gatot Kaca nah Gatot Kaca teh salapan teh salapan margi agan mah cenah pemimpinan mah bakal bener lamun geus anu ngaran angkana salapan margi agan mah cenah ngagerem mangrupakeun hiji gerem hiji sima salapan naon we eta juragan Gatot Kaca guru rek dipasangan ku aing karena togel wae karena nomornya nya bakal bener gitu mudah-mudahan we atuh cingnya kapan Amin Rais di salapan jawab sia sok hitung ku sia A I M 2 I 3 E 4 N 5 R 6 A 7 I 8 S salapan oh jadi amin oh iya amin pandina tulisan lagi gitu si gareng kumaha kan ali itu raja tuh rajana anu goreng banget rata-rata anu goreng banget mah goreng adat tika sebelen goreng patut jahat bangsat panjang kokon tara mandi anu naon anu bareng banget oh itu lain sia lain di belak-belakan ya nyekek ya enggak sia tadi tuh hebatnya hai Dawala Sang Hyang Nur Putra Penyo
Aduh. Kerjaan. Udah, tulungan. Tulungan. Aduh, lu geus kabela urang tanam lu. Dedeh teuing agan. Ulan. Kunaon agan? Lulus. Tuang heula. Atos tadi oge. Sing sia. Model abdi wayah kieu teh datara dia teh tara keras. Geus ya montong ka awewe wae kalakuan teh. Ih ayeuna mah geus kolot, uing mah geus miyuni anjing. Naon? Geus miyuni anjing. Naon miyuni anjing teh? Ih, kanu di imah mapan anjing teh. Ngeluh kupat kepot. Ya, gitu. Tapi tetangga mah jojok gue. Goblok. Kayak itu nikah. Aduh, dola, gan. Bot, tulungan bot. Ini kuda we. Oh, aitan ka Mas Niti. Silaing lagi tulungan. Bener. Silaing dina hate nyampe keun dewek nu tarikna. Aya boga bandera. Angkat bandera aing di dieu sakali-kali. Jungjungkeun nu jadi lanceuk. Jungjungkeun nu jadi lanceuk teh. Sugane abus kana koran, heuh. Aing nya ama kadulur. Ulah dina wae ke batur teh. Sok atuh omongkeun. Gan. Ieu. Upami dipercanten mah sidawala teh salarasna mah dipiwarang ku abdi. Sagala ilmu panemu teh ti abdi sadayana oge. Ngan abdi mah tara demongkeun maneh. Ai sanes kitu teuing mah kaca Bang Bantara Agul. Ilmu di abdi sidawala kuncina waras temani jati-jati teu makaring waras uluya damang agan. Ulah ngisinkeun. Ulah pamalinahan kitu ah. Sieun urangnya damang agan ah. Ya, cek oke. Luar biasa ta ilmu teh bot. Cek abdi oge teu somong abdi mah. Hebat. Musuh mah ketika lulus deui, ku aing ngomongna. Bandera aing angkat. Bener eta teh. Lulus kan? Ulah Allah. Ah kitu kan teu somong abdi. Teu. Gregetna mah tibah heula. Subi. Tetepe abdi merah putih bandera mah. Cagerkeun deui pot. Cagerkeun deui pot. Damang. Lah. Ulah ngisinkeun ah. Sing wala itu dilegok euy. Kumaha mun aing ngaliwat ka dieu cicara rowok jeung tukang tipu. Ulah kitu euy. Damang kan. Tuh nya. Ai. Hebat. Kade ulah lalawara agar nya sauri ge. Cing. Kaula teh hayang jeung musuh. Kumaha teh? Lamun teh mah kaula mangih musuh ke kahareup teu boga ilmu kitu wah. Cilaka. Kalimahna tuh udah apal heula. Sabaraha poe di puasanana ilmu abdi mah bisa kontan. Ayeuna kalimah apa? Ayeuna ditawajuhan ku abdi, ayeuna mati. Itu la ilaha illallah. Sakali jadi. Kumaha kalimahna? Sok apalkeun. Dek dicatet ku ati sanubari kaula. Iwir dina gawir. Sok. Iwir dina gawir. Nini cing balecir. Kelana kumaha teh? Apakeun kalimahna eta? Karena gejang jawokan. Iwir dina gawir. Iwir dina gawir. Nini dina gawir. Iwir dina gawir. Catatkeun ulah kudu apa saliwat. Iwir dina gawir. Belekok di sisi pager. Nini cing balecir. Nini cing balecir dibekok sakali jager. Dibekok sakali jager. Tur bak pak bang.
bapang bang tasak itu kalimah teh nya iwir-iwir dina gawir belekok di sisi pagar nini cing belecir dibekok sakali jeger bapang tasak itu apa sok dia orang tiup ieu teh mati pecah ka dek abdi hanya iwir-iwir dina gawir belekok di sisi pagar nini cing belecir dibekok sakali jeger bang leles waduh Allah tobat nuhun sepot nuhun maha guru nuhun luar biasa wah eleh siapa yang nilikeun ayo agan hebat gitu agan kade ulah dipake semanea agan aduh buru-buru sageurkeun mbak dagning teu acan paingan leukeun ya aduh asuan teh aduh sageurkeun kasep aduh kumaha jageurkeunana cager gitu cager waduh nuhun kasep nuhun maha guru perbios lawan bayar heula atuh hei jong aleos syarat 500.000 tenang kira tambahan deui kontan lumayan Kang aneh oge tukang tupat tipu negara tipu deui we ku aing iwir dina gawir nanaon asa teh goblok tong ayeuna sia kana ilmu aing belekok di sisi pagar coba itu aing kakaranga denge nini sing bersir dibekok sakali jeger bapang leles nanaon asa teh gelok mati ning bayakeun iya penastik kersayang tumampara iya ieu denawa dijamak ku ieu dawala leungitan pelwi hilang tanpa karana jangelek jadi mustika layang jamus kali musada iya geuning panggih ayeuna mah eta nu dipilarian teh loh lula ay luar biasa tapi tinggal di itu saha ina si dawala aya 2 coy nah semak kape hatur semak kape hatur doh moy teh aya 2 punten agan ieu meureunnya Pak heuh cicinya diuk jang diuk rek ieu teh akang heuh tatapa aing teh dikarek digeuingkeun kudu jadi bapak teh alah alhamdulillah jadi naon ceuh tingali jadi nu kieu Pak saeutik teh saeutik teh
teteh kerjaan tuh diuk lanan diuk gua kaharti ku siapa da naon hari itu kuring kucing-kucingan kolot jeung lieur aing bisa jadi ya maka kaharti aing ieu kolot ya lepasna kucing-kucing siling tidak wala heuh bener siling tidak wala di aing miraku adi terel ieu teh aing teh ngimpi naon ieu teh nah sia-sia urang buah dua di Wijaya ini dari itu siapa sakumaha salira parantos nugaskeun ka jisim abdi nyata pun anak disumputkeun sidawala bari tatapa mangga da ayeuna mah parantos ka pena geura mulih deui we cing hawatos nu tetep ieu teh tudingan mangkena teh ka pun anak sidawala ngahaja cenah kahartieun yen tuba kulawarga tumaritis teh geuning batok bulu eusi madu eta ulah aya penginaan Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam boga anak dawala seukeut omonganana ka hiji si cepot beureum si gareng didinya opat warna geus ngagunuk dina opat antara Semar dawala cepot jeung gareng ngagamarkeun yen hak manusia aya opat hak manusia hak iblis aya opat nyaeta amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah anu ngansikna dina baliyah jeung nuruniyah kabeh dina wujud Semar bakal bisa ngaburak barek sejarah manusia asal johar awal asal ti Nur Muhammad asal ti dituna ti anjeunna ayeuna geus jadi ngajara radi supaya anjeun ngabejaan kadulur-dulur anjeun supaya apa kana pangbalikanana ulah nepi ka kapangaruhan ku pangaruh dunya anu nikmat ngan sakedeung engkena bakal kabawa ku nafsuna setan temahna ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kuno kawasa atuh jauh kana innalillahi wa inna ilaihi rajiun tak kitu aing dek masrahkeun ieu Gatot Kaca bejakeun ka raja anjeun pageuhan terus antara manunggal antara raja jeung rakyatna oge anjeun salaku angkatan perang lamun teu kitu maoleh aut-autan geura ciptakeun silih asah silih asuh jeung silih asih sabangsa sanagara satanah air ieu nu urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna keur urang keneh aing dek balik Semar sae wilujeng Semah kapihatur goreng ieu Sang Hyang Tunggal nyata katunggalan ti sawarga mursak ya sekebar ningwang Nur cahya sesekar ningwang sakaya gilang bumi salah itu kang tipu sia naon aing era wartawan nuliskeun eta kalimah diwiri-wiri da dibekok kan apunten kadekeun deui duit sia goblok kabina-bina teuing sia agana suheur ye mun dianggap nyanyian aya nyokot duit mulgu alah ya ulah hapunten tina rupiah kalepatan ageung semonten alit nyaucu subuh ieu mah darma ngahibur wa eta mudah-mudahan murang kalih anu disepitan atuh sadayana cing jadi murang kalih anu soleh ageng milikna ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket tira ka koreng amin nu nongton nu ditongton nu ngayakeun